Bismillahirrahmanirrahim. Pirang-pirang mujizatna tawis kanabiannana Qur'anu nomor hijina mujizatmu pangmulyana tanggal nu perang dauna disiram urut abdasna ngadadak loba buahna sarta hirup saterasna domba nu banget kuruna sarta lalepet susuna diusap ku pananganna ngadadak juu susuna dina hiji waktos deui sahabat bekirang cai teras bae Kangjeng Nabi mundut cai anu kari caingan saketel pisan taya deui anu lian Nabi neuleumkeun panangan dumadak tuluy manceran cai mancer loba pisan kaluar tina panangan sela-sela ramo pisan cukup kerjalma ribuan kacatur hiji badui ngadoja ka Kangjeng Nabi ditanya nyaur tangkal kai sina ngomong cara jalmi tuluy tangkal tadi saur hari teku Kangjeng Rasul tangkal datang ngagulusur akarna teh digugusur ngades ka Kangjeng Nabi uluk salam cara jalmi sanggeus kitu balik deui ka tempat asalna tadi badui tengan kantun heran ninggal eta kaanehan tuluy bae asup Islam kana bingangkeun panutan saliyana loba deui mukjizatna Kangjeng Nabi mun diwinci hiji-hiji keur nulisna moal mahi ya Allah nu sifat Rahman abdi teh iman ka Tuhan teu aya deui pangeran lain ti Allah nu heman nu ngadameun bumi alam rawuh jeung eusina pisan nu wajib diibadahan taya anu nya samian sareng abdi iman deui ka Muhammad Kangjeng Nabi yen eta utusan Gusti miwulang ka jalmi-jalmi nu sifat kapercantenan wijaksana tur budiman bener wungkul sasauran lain saur kaheureyan katimbarkeun Kangjeng Nabi teh ka jalma sadunya kabeh dawuh pangeran nu sohe nu wajib diturutna teh hormat urang ka anjeunna dina mangsa jumenengna
sareng sabada wafatna estu teu aya bentenna. Duh Gusti junjunan abdi Sidna Muhammad Habibi, pamugi salira nampi kanu hina diri abdi. Abdi umat akhir zaman anu banget penasaran, hoyong tepang ngadesan sejatumut serah badan. Di yaumil akhir pamugi abdi sing jantennya hiji, sareng indung bapa abdi ngiring nabi ka sawargi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina